Ya. Hiji bos leh. Dua tuh hiji ewan. Oh, orang nu mana bos? Ah iya mir ada gagah. Anjir, HD bos keren Anjir. Jika si Abrul lain iya. Tampan kumaha ya jika nini arek tanur kasawah. Orang Asep teh ya. Anjir bos, ganteng gitu jika orang perindapan Pan mah kudu atraksi rasa nomor 2. Oh gitu rek kumaha sok tutor heula. Contoh yang baik dan benar. Wow. Sok bagian manehan. Oh siap bos kada. Contoh Jarut yang selalu salam. Es batu narot. Oh siap. Kumaha bos ieu carana? Mulai es batuna. Ya kira. Ah kayaknya. Turut cokotan es batuna ami teh tiis. Yo bos mah aing aku kieu jualan teh aing. Sehat gitu ya. Asup kan nih bos? Asup ke? Terus kumaha? Iya rot ya. Karena mah. Oh gitu ami teh lah yureta bos gitu Cara kan. ami kere geuleuh. Neng bade rasa naon neng? Oke lah nya. Gua tembus serunya bos. Anak batu dia keracunan. Bos dah hideuna aneh-aneh wae. Aduh bos jadi sepi kieu jualan teh. Untung eta budak teu kepaehnya. Tapi kan nang puyak aron kitu aing. Geus bae na marot urang ganti dagang teh lah. Urang boga ide pokona mana manuturkeun we kumaha urang. Mau bos ya abi mah mimilu we abi mah. Goyang ieu mah. Bos. Siap bos naon rusuh cenah. Ih, si bos keur naon? Ganteng ya saya, ganteng guys, ganteng, jangan subrek. Salah orang numput tadi si bos kenal. Ai maneh kunaon eta? Ai maneh kunaon ari asup ke ketrauk heula janji asup wae. Tadi itu saya nang bos kenal. Pura bos dah tadi dulu suka dia subana aya naon ribut teh. Ah data apa lah tuh. Geus diuk ka dia. Ya diobrolan. Ari eta mau periwit yang naon eta? Pas parkiran tah wa. Lain bos mau di urang ieu mah. Inyem tadi poho keur ngasuh budak. Emang aya naon bos di lurus suka dia di gegero aya naon? Aya lowongan kerja ya teh mana arek mah ka kota pokoknya mah proyek gede lah pokoknya mah tinggal asup Mana bos? ari tuh ka Jakarta. Loh, santai atuh bos. Emang ka Jakarta teh di mana bos? Jauh teh? Jauh atuh 2 kali naik bus nage. Aing naik bus bos, aing teh boga ongkosna bos. Bae ongkosnya mah tinggal miru mana mah ulah loba omong. Oh Pokona mah gitu di bos. gawe. Siap atuh siap lah. Ini bos nengan heula nya. Anjing jagoan anjing tadi apaleun teh nya si Jarotnya keur naon nya kana pop video. Bos, Sok asup. iya bos lamaran teh. Geus manggih.
kurangnya boga. Mana bos? Kela ya aya. Nah, siap. Pola lamaran maneh. Geus jadi teh. Nah, kosong kene maneh mah can ditulis. Nah, bos data apa orang mah? Ai maneh teu bener. Ya geus tulis lah. Sok. Langsung ting ke dia. Mana cing contohnya bos nempo ay? Ya, Apa yang kumaha contohnya? antar gratis rot. Gawe teh aya ADM-an. Berapa bos? ADM nama urang nyiapkeun. Ya. Ya. 172 triliun. Hah? Ayo lah, buat keburu tutup kantorna, berangkat. Ya geus hayu. Ayo lah, itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Silakan duduk. Ayo, Ron. Mau ngapain kalian berdua kesini? Saya tuh kesini mau melamar kerja. Mana persyaratannya? Coba lihat. Dia kan Jarot persyaratannya. Emang udah tahu di sini ada ADM-nya? Ya Pak, udah tahu Pak. Mana Jarot? Apa bos? ADM kan? Langsung kasihin bos? Ya kasihin Bos. Mana ADM-nya? Ini 172 triliun kan? Iya bener. Nih seragamnya, besok langsung kerja ya. Ini Pak seragamnya Pak.